baik nu hirup teu kanyawan sadaya nu hirup maupun nu maot. Jelema nu geus jadi mursyid mung kanyawan. Contoh Habib Lutfi emang kanyawan teu. Ketika manehanana di mobil di imah ndek zikir ka Gusti Allah. Loba jelema nyokot piano. Secara zahir kan piano. Nu kamari kula dibahas teh. Secara zahir ya aya laguna piano. Secara zahir kan ada piano. Kurang ditelek ku zahir ya ku kiai ku ustad ku masyarakat di jata mah keur nyanyi. Horenganan nah piano. Masyarakat kiai ustad secara zahir ngadengekeun piano na ting teng 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 ting teng 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 ting teng 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 ting teng teng ngadengekeun ku kabehan teh. Oh, horeng hatenya na keur ka Allah. Lepaskan tuh. Tuh, secara zahir urang oh jakeun main piano, nyanana keur ka Allah. Atau di mobil, lagu. Jadi kan di bus teh kabeh teh kan ngadekeun lagu kabeh. Kabeh keur ngadekeun lagu. Masya Allah. Tuh kan? Nyana nu ditu. Setelan. Tuh. Ya Allah. Kadenge ku kabehan. Perdamaian. Banyak yang cinta damai. Mantan. Atuh eta mah belah dieu. Aji Pedi mah lain eta kan laguna. Hamawi ya mismis. Eta aja lah Hamawi ya mismis. Secara zahir. Oh, kabeh kan kadinya celi syariat mah kan kadinya kabeh ge. Celi syariat mah kadinya kabeh. Bae lamun aya videona mata syariat celi syariat kadinya. Orangnya nama keur zikir ka Allah. Pisah kan jeung makhluk teu kaharti. Zahir akur, diuk samobil sabes. Kolbu nyana ka Allah. Seperti eta mursyid ahli-ahli embung kanyawan. Pan ieu mah lain tasbih. Oh, bila perlu make hadam cekelan ku sia tasbihna. Bahkan di nulu jelema ge masya Allah kan. Ya Allah. Masya Allah. Ya Allah. Lain lu si sia gitu. Pasti celi syariat, mata syariat, irung syariat, iya pasti kan zahir sebab insan berubah. Tapi kan geus boga perasaan makrifat mah ninggalkeun eta teu ngaruh. Musik tinggal musik, teu ngaruh. Gambar tinggal gambar. Nyana kan geus ninggalkeun. Ta ieu keur carita ieu tata. Keur carita li anna sifatil basyari al ghairiyah. Nyana geus eueuh sebab geus ka Allah. Ghairiyahna geus eueuh. Geus fana ku tajalli. Selalu ingat ka Allah bae. Atuh musik tinggal musik nggak ada di kita supaya orang aja musik nu bade wow bade kan pulkeun volumena pulkeun atuh di bus teh si geleter kaca teh ting tang nyanana ka Allah teh kajawat seperti gitu seperti kos kitu eta keur cerita mun musik mun piano naon bae nu kadeleuna ku urang kokos kitu sebab urangna syariat. Jadi berarti urang mah ka syariat bae, ka benda-benda, ka tingkah-tingkah nu kadeuleu ku urang. Nyanana pan geus ninggalkeun eta. Dirahasiakeun cukup Allah bae jadi ka Allah, Allah Maha Latif. Urang na zahir bae, batin lain.
Selalu kos gitu sebab geus eueuh gairiah selain Allah. Ngan ka Allah. Kumaha bae carana nyana? Kumaha bae carana? Ya musik, ya piano, ya dan lain, ya nyanyi. Nyanyi zahir masalah. Batin ka Allah. Jadi loba nu katipu taku ahli maripatna. Loba nu katararipu. Mun keur carita tipu padahal teu maksud itu nyana nyumputkeun. Nah, ieu 100% kos kitu. Di dunia lain sakadar di Indonesia. Ku embung-embung na kanyahoan. Urang mah lain pan lamun di jelema mah biasa bae. Asal di loba jelema bae haju bae, gerakna lain deui. Besi teu pajar wali. Ya, tali ana sifatil basariyah al-ghairah sakadar carita mantar sih hade ka ahli Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahlilul lafzi tawi ikilah iki iku urayan kang bangsa lafaz. Fal yuftir ala tamarin al amruna utawi amrna lin nadab. Tumaedakeun kadue sunnah. Fal yuftir maka sunnah buka ieu. Wa tamaru ismu jinsin lan utawi lafaz tamar iku isim jenis. Geus atuh payasduku bil wahidah maka nuju ya tamar kalawan kang suci. Fayatahaggagul amru bi ukli tamratin. Maka nyata atuh apa perintah teh kalawan mangan korma suwiji hiji bae bukana nganu gede. Mun aya mah kormana segede kalapa. Wal afdalu ayakuna witron lan utawi leuwih utama nama iku yen ta'ana ya ukli tamratin iku ganjil 3 1 3 5 7 9 11 15 19 terakhir 20 atuh sakilo teman. Walillahi darul qailan iku tetep kada Allah utawi puhane wong kang maca nuduhkeun kana ta'ajub. Walillahi darul qail futur tamri sunnah Rasulullah sanah yanalul ajra syakhsun yuhalli minhu sinnah. Utawi buka ing korma suwiji teh iku sunnah Rasulullah utawi Kangjeng Rasulullah iku ngadamel kalakuan ya Rasulullah ing futur inalu wale merkole ala ajra ing ganjaran syaksun sapa wong suwiji yuhali kang mapaes ya syasun minhu saking putur sinnah ing kekuatan futur. Wal hikmatu fil iftari lan utawi hikmah ing dalam buka bitamari kalawan korma iku anahu satuhune tamar teh kapan huluun iku manis. Wal huluwu yuqawil basara alladhi yad'afu bisawm.
lan utawi manis teh kunguatan ya hulu ing paningal kang lemah ya basar kalawan sebab puasa. Jadi ku sebab orang puasa dedeleuan teh remeng-remeng teu kadeuleu ku leuleus teh. Jadi kunang-kunang orang neuleuna naon ge kecuali neuleun nu geulis cekas bae eta mah. Cekas bae. Masyaallah tah aya kamodelan tak kageulisan teh. Temantak aya bahasa cari angin. Cek ada mah di imah angin meureun. Eta majaz eta. Jadi neuleuh angin sepoi-sepoi. Sebab di imah bae makan orang kesal. Rumet jeung kunang-kunang komo neuleuh pamajikan nyageri, nyakolot. Geus lain kunang-kunang deui tah geus rabun. Barang keluar maka puri cekas. Kos gitulah jurig ngaranna. Wa fihi imaun ila halawatil iman lan ikut tetep ing dalam iftar bitawari teh utawi isyarah baring manis iman wa isyaratun lan isyarah ila dararatil isyan maring pait teh doraka iman teh amis ngeunaheun sejuk ya orang ngaji kan ya ku iman sejuk biasa sanajan sebenarna mah geus lain hayang ngaji saya nu nyekelan beuteung bae aya macam-macam lah tapi ku iman mah eleh dibere gaji datang ke jam 2 moal bisa hudang salah ya. Jeung isyarah kana paitna maksiat. Fa inna shauma min azami taati karena satuhune puasa ikut tetap saking leuwih gede-gedena sakehe taat. Wal hasanatu yudhibna sayiat lan utawi sakehe kabecikan iku ngilangkeun ya hasanat ing sakehe kaalaan. Pemajikan orang teh nyarekanan mereka orang sayiat ngaran isuk-isuk nyarekan berang nyarekan sore nyarekan geus teu eureun-eureun pokona galedeg sing jeleger galedeg masyaallah sabulan geus teu dibere. Dibere bae pamajikan kurang teneng ya alhamdulillah kakak boga milik naon tadi lihat buka raha bangun nama 10 juta oh 10 juta kak Masya Allah kakakku bager. Eta duta tadi nanyarekanan bae teh Masya Allah yudhibna sayiat. Kakak mah bager, Masya Allah asana sadunia pang bagerna kakak. Gusti Allah. Nah, eta keur carita papada makhluk ieu keur carita makhluk wal hasanatu yudhibna sayiat. Aduh, Allah mah teu meunang diakurkeun ya Allah mukhalafah lil hawadits. Ngan keur carita makhluk seperti kitu. Fa indahu tahurun maka satuhunna ma'u teh iku suci al-ma'u mutahhirun. Utai banyu teh iku kang nyucikeun wa balighul ghayati fi taharah. Lan kang ngabangetkeun tutuge puncake ing dalem susuci pohara pisan nyucikeun.
Fayabda'u bihi maka ngawiwitan ya wong bihi kalawan mau idalam yujadit tamaru tatkala ora den temu apa korma korma cai tafaulan bi taharati zahir al batin ala nurut buat kang becik kalawan suci nyuci kalawan nyucikan ing zahir lan batin wali annahu yuzilul autasanin nafsi lan kena satuna mau iku ngilangkeun ya mau ing dahaga saking awak fiqhul hadis wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim wa man lam yasil ilal haqiqat tawisa wong ora nana tumeka ya man maring hakikat lam yakun mukhlishon ka ora ana ya man iku kang bersih li anna sifatil basyariyatil gairiyah karena satuhune sakehe sifat kang bangsa manusia kang bangsa lian Allah la tafna iku ora rusak ya sifatil basyariyah illa bitajallizat angin kalawan tajallizat wala tartafiul jahuliyah lan oranana narima ilang apa sifat bodoh illa bi ma'rifati zat angin kalawan ma'rifat zat Allah subhanahu wa ta'ala maha suci Allah lan maha luhur ya Allah faya'lamuhu Allah faya'lamu macana maka weruh itu payalamu maka weruh ya man maka ngawruhaken ing man sapa Allah taala bila wasitat payalimu betul di dieu mah aya nu cetakanana payalamu doang ieu mah payalimuhullahu taala bila wasitatin min ladun saking sanding ilman laduni payu alimuhu maka ngawaruhaken ingman saballah ta'ala kalawan ora perantara saking sanding Allah ing ilmu laduni payaripuh ya payaripuhu maka weruh ya man ing Allah ganti payaripuhu maka weruh ya man ing Allah man teh wong wa ya'budu bi tarifi kalawan ngawruhakeunana Allah wa ya'budu lan ibadah ya man wong Allah bi tarifi kalawan piwuruk Allah ngawurukan Allah kal Khadiri alaihi salam kaya kangjeng Nabi Khadir alaihi salam wa hunaka syahidul arwah al qudsiyah dan ing dalem kene panggonan hakikat atau anu deket deh ya ripuhu bitaripihi wa yabudu bitali hakikatnya ningali lah ya si wong ing pirang-pirang ruh kang bangsa kudsi orang caritakeun ilmu nu eueuh di urang eueuh ya sabarang teh kudu diaji ku pantar-pantar si eta mah lah saha jelema nu can datang kana ilmu hakikat maka jelema eta wadab yuti babikana yadkhulu ilal khobar eta qaedah jadi lamna asupkeun kana khobar dinaeun ge ngomongna
saha jelema nu teu datang kana hakikat maka ayalah eta jelema teh teu mulus tuh kan ngeunah. Oh, cek Ibnu Malik itu. Ibnu Malik mana? Urang yang nganyahokeun datang ka hakikat teh atuh lain bantrak-bantrak ke hese. Sebab naon? Sebab urang mah teu pernah riyadhah, teu pernah mujahadah, teu pernah muhasabah. Sebab ieu mah kan pergeseran perasaan. Jadi lamun jelema encan ngageser perasaanana, moal bisa tah nyaritakeun nu di dinya. Bisa nyaritakeun sote tanyaanana geus aya di dinya. Lamun encan aya di dinya hese nyaritakeunana. Tah, lamun urang nyaritakeun ma'rifat, jelemana can ma'rifat hese. Tak lamun urang ngaji ihya, ngaji hikam, encan boga rasa. Atuh mandul. Mun cara HP Haji Pendi jadul. HP na jadul. Jadi HP ge meureun kumaha nu bogana nya. Heeh, nu bogana jadul atuh jadul bae. Jadi kumaha dongeng atuh. Jelema encan marifat sedengkeun hikam nyaritakeun marifat. Iya nyaritakeun marifat teu bisa. Nu mantak eta jelema dinyaranan mursyid lantaran geus ngageser perasaanana. Nyana nyaho perjalanan-perjalanan nyana nu nyana ti syariat ka tarekat ka marifat. Belah dituna ka hakikat. Geus bisa nungtun jelema supaya marifat. Ketika nyana encan marifat, haju nyana ngaku mursyid. Di kumaha aja nyana ge can nyorang. Teu nyahoeun perjalanan-perjalanan menuju marifat. Ketika aya muridna, kumaha cenah kula teh kieu. Kumaha cenah kula teh mun kieu. Ji. Ke. Jai mah teu kitu. Ikula ye keur ngawirid eprak teh datang cahaya. Oh tak kumaha tah? Sia mah hebat. Aing mah teu pernah kos kitu aing. Nah, kula keur ngawirid cenah barang bae kula aya nu ngajak hiber. Jadi saya hiber. Ji, aing mah teu pernah kos kitu. Tuh, aju kumaha? Ragag. Guguru dagang kemudian nyanana dina dagangna rugi. Aja urang guguru ka nyana capetang pan ngomongna mah. Teknikna tuturkeun ku urang amruk kabehan sih. Amruk kabehan. Begitu muridna nuturkeun teh, duh cenah ieu kula jadi ngajual sawah. Sia mah karak sawah ieu mah imah. Deres ya bakos gitu. Ye. Coba kos jelema burut ya, jelema burut. Datang ka kiai, ku kiai titah di minyak kalapaan pan. Heeh, masyaallah kari. Ayo dilaksanakeun kan kunyana terus bae. Kita bebeja deui pan. Barang menang bae meureun 2 minggu bebeja deui. Kumaha burut sia? Tambah heran ya. Ya tambah heran jadi tecak muridna tecak eta tacak anu dibere. Meureun da di minyak kalapaan atuh pasti heran. Aju kumaha tuh ye cenah kieu mah Haji Pendi. Ja tuh sia mancan sakumaha barang nu nyana dibukakeun teh. Sia mah karak sagede perep mah sagede hulu. Orek burut kabehan. Pajar mah bener Haji Pendi burut. Pajar bener be. Bareng aya. Tah, ulah salah ya guru. Terutama mursyid. Hadak teh beundang mumursidan teh.
teu meunang kajahoan we deui mantek bendu jelema anu geus mursyid neuleuh jelema mumursidan tujunya nungtun ngasup-ngasupkeun terek beat lah bendu sebenarnya mah ulah wa kabatur jana bae heula kena pindah rasa tai jelema anu encan datang kana hakikat atuh encan mulus sebab naon sebab nyana masih kena terjangkit sifat basyariah anu bangsa geuriah salian Allah aya kene di dirina encan panah sedengkeun panana rusakna moal bisa kecuali ku tajalli zat jadi atuh kudu perjalananna supaya ulah aya sifat basyariahan mana di mana-mana masih kene sare bae eta masih kene terjangkit sifat basyariah tara ngahalkeun ahli ma'rifat mah jeung mun hayang ma'rifat tara ngahalkeun sare sajadina bae jeung sakapanggihna keur ngaji los hese secara metode bangun hese tapi lamun geus dibere bagian moal dahar gitu kan sifat basyariah encan jadi begitu becan jadi sifat basyariah dahar nginum sare jima sifat basyariah ngaginding sifat basyariah seperti eta lah leungitkeun eta maksudna deuk ngaleungitkeun batin sebab nu diurusan teh ruh urang teh suci murni lantaran ti Allah wa nafaqtu fihi min ruhi asup ka awak urang kahalangan ku tabiiyah sifat basyariah mata hayang neuleuh anu indah ceuli hayang ngadenge nu merdu irung hayang ngambe anu seungit letah hayang ngarasaan nu lazat maka piceunan eta heula sifat basyariah ta eta sifat basyariah lamun urang sorangan eueuh guru nu nungtun moal bisa sebab carana nu hese ketika aya guruna step by step lalaudan di heula ka dieu hanya guru mursyid lah anu nyahoan nungtun supaya berubah perasaan geus lain ngaji ilmiah mah pasaran eta mah kaditu ngaji ilmiah mah tuh neangan bae kiai dek ngaji alfiah dek ngaji tafsir dek ngaji hadis ilmiah lain lepaskeun eta ilmu jadi hijab kana ruh lepaskeun sebab kabeh ge wa utitum minal ilmi illa qalila piceun lain piceun gunana rasa boga ilmu ge bahaya murnikeun tanda ngamurnikeun teh kan kudu aya nu nungtun mursyid ngaranna saha cenah tu guru mursyid sugan di Tangerang aya di Tangerang Tangerang di kota Pengkol di non karangarana paranti gor di gor aya gang tak ada setik terus asup ka gang letik aya ka dirinya aya di luhurna menerima pijat saya dengan mursyid ka gang kos itu heran aing mah baik nu hirup teu kanyawan sadaya nu hirup
maupun nu maut. Jelema nu geus jadi mursyid mung kanyawa. Contoh Habib Lutfi emang kanyawan teu. Ketika manehanana di mobil di imah ndek zikir ka Gusti Allah. Loba jelema nyokot piano. Secara zahir kan piano. Nu kamari kula dibahas teh. Secara zahir ya aya laguna piano. Secara zahir kan ada piano. Kurang didelek ku zahirnya ku kiai ku ustad ku masyarakat ieu teh mah keur nyanyi. Horenganan nah piano. Masyarakat kiai ustad secara zahir ngadengekeun piano na ting teng 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 ting teng 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 ting teng 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 ting teng ngadengekeun ku kabehan teh. Oh, horeng hatenya na keur ka Allah. Lepaskan tuh. Tuh, secara zahir oh jakeun main piano, nyanana keur ka Allah. Atau di mobil lagu. Jadi kan di bus teh kabeh teh kan daekeun lagu kabeh. Kabeh keur ngadekeun lagu. Masya Allah. Tuh kan? Nyana nu ditu setel lagu. Tuh. Ya Allah. Kadeng ku kabehan. Perdamaian. Banyak yang cinta damai. Atuh eta mah belah dieu. Aji Pedi mah lain eta kan laguna. Hamawi ya mismis. Eta aja lah Hamawi ya mismis. Secara zahir. Oh, kabeh kan kadinya ceuli syariat mah kan kadinya kabeh ge. Ceuli syariat mah kadinya kabeh. Wah lamun aya videona mata syariat ceuli syariat kadinya. Orang nyanana mah keur zikir ka Allah. Pisahkan jeung makhluk teu kaharti. Zahir akur, diuk samobil sabes. Kolbu nyana ka Allah. Seperti eta mursyid ahli-ahli mah embung ka nyawa. Padieu mah lain tasbih. Bila perlu make hadam cekelan ku sia tasbihna. Bahkan di nulu mah jelema ge masyaallah kan. Ya Allah. Masyaallah. Ya Allah. Lain lu si sia gitu. Pasti ceuli syariat, mata syariat, irung syariat, ya pasti kan zahir sebab can berubah. Tapi kan nu geus boga perasaan makrifat mah ninggalkeun eta teu ngaruh. Musik tinggal musik, teu ngaruh. Gambar tinggal gambar. Nyana kan geus ninggalkeun. Ta ieu keur carita ieu tata. Keur carita li anna sifatil basyari al ghairiyah. Nyana geus eueuh sebab geus ka Allah. Ghairiyahna geus eueuh. Geus fana ku tajalli. Selalu inget ka Allah bae. Atuh musik tinggal musik, nggak ditita. Supaya aja musik bade. Wow, bade kan pulkeun, volumena pulkeun. Wah, atuh di bus teh single terkaca teh. Ting. Nyanana ka Allah. Teh kajawat seperti gitu. Seperti kos gitu. Eta keur cerita mun musik, mun piano. Naon bae. Nu kadeulina ku urang kokos kitu sebab urangna syariat. Jadi berarti urang mah ka syariat bae, ka benda-benda, ka tingkah-tingkah nu kadeuleu ku urang. Nyanana pan geus ninggalkeun eta. Dirahasiakeun, cukup Allah bae jadi ka Allah Maha Latif. Urang najat, zahir bae, batin lain. Selalu kos kitu sebab geus eueuh gairiyah. Selain
Allah ngan ka Allah kumaha bae carana nyana kumaha bae carana ya musik ya piano ya dan lain ya nyanyi zahir masalah batin ka Allah jadi loba nu katipu tak ku ahli marifat mah loba nu katararipu mun keur carita tipu padahal teu maksud kitu nyana nyumputkeun nah ieu 100% kos kitu di dunia lain sakadar di Indonesia ku embung-embung na kanyahoan urang mah lain pan lamun di jelema mah biasa bae asal di loba jelema bae haju bae gerak na lain deui besi teu pajar wali ya tali ana sifatil basariyah al-ghairah sakadar carita mantar si hade ka ahli Allah si hade ka ahli Allah sebab nyana moal kumaha sebab teu ngaruh jajeng makhluk nu kumaha ge ngaruh sebab naon geus tinggalkeun jeung benda-benda teu ngaruh geus ninggalkeun tah ketika can ninggalkeun moal dibere rasa ketika geus ninggalkeun dibere rasa 100% dibere rasa ku Allah sanajan atuh kumaha Allah tama merena ngan seperti kos kitu asal geus ninggalkeun ke perbendaan permakhlukan eta geus otomatis Allah mere bae saeutik pisan teh dibere saeutik pisan sebab eta perjalananna seperti kitu moal ditata ditoriko eta teh satu perjalanan wari nyana geus ninggalkeun makhluk teu ngaruh makhluk nu kumaha-kumaha teu ngaruh mantek nyana teu beurateun ka makhluk ninggalkeun bae sare bae sabodohan sebab naon hatena geus lain ka makhluk tinggal makhluk bae nu puyeng nungguan lah kebelah teu kapanggih lah dan lain-lain sebagainya atuh nyanana mah keur lain di alam eta nyanana keur perasaan jeung Allah atuh hese kan kitu kena berbagai benda apa ngaruh ku karimun keur murah aju ngaruhan deh ku mobil truk aja pengen nu beureum atuh komo tah mah surat-suratan aca nya HP jadul nya mobil bodong remna blong masa aju ngaruh ku nu kos kitu atuh rugi amat rugi geus aya babarengan ahli marifat jeung awewe teu ngaruh dan mata teu aneh ngahadaman lah awewe dan lain-lain sebagainya teu ngaruh sebab beda perasaan geus lain di dinya nyana geus lain di syariat atuh geus di keur carita di marifat deh lah marifat atuh geus kos kitu bae terus ka Allah makhluk-makhluk nyana-nyana jadi bisa okos daun naon karena kena cai tales tah eta ge Haji Pendi ge jeung dunia teh kos di daun tales Haji Pendi dunia maksudnya tidak nyangkrung ngan teh lain marifat emang teu beunang emang teu beunang aduh ngagicel atuh kalu atuh kandas deui iya ulah kaget mulu urang ngadongengkeun Ki Sobari baheula di Garut atuh sanajan buya ge geus teu ngaruh komo Ki Abdul Halim geus teu ngaruh atuh beda perasaan atuh deui kumaha tuh makhluk nyana-nyana deui kumaha tuh cenah boga anak atuh lain deui sia sok aju ti ka dinya heran aing mah macem-macem bae Tabah kan rahasia pribadi tah mah kos kitu mah. Atuh dongkrak mah lain deui. Aing hese nyaritakeunana. Atuh mbahna makrifat teh Kangjeng Nabi 9 pamajikanana. Mbahna makrifat. Ye. Atuh ieu mah makrifat henteu, Pak. Dongkrak Pak. Aduh, ibu rugi 12. Nah, jadi nafsu birahi membeda, nafsu birahi ka pamajikan. Sebab naon? Nyana kan geus aya di alam eta, alam perintah.
Tak, geus ka ditu da ge diondang datang, diondang teu datang kumahanya na bae. Sebab geus lain di dinya ketika datang aya perintah berarti. Beda tah eta keur carita ma'rifat. Li anna sifatil basyariyah al-ghairiyah la tafna illa bitajalizat. Jeung moal leungit sifat bodoh ka Allah ieu maksudna, lain bodoh ngitung. Sia make bodoh ngitung deui. Jaing sipren hebat. Teu nyahoan ku ari mah sipren. Sipren mah baheula Bang da zaman kami. Sipren ngaranna. Oh, di SD teh geus ngitung sipren. Bagi kali sipren. Nah, bodoh politik lain, bodoh ekonomi lain, bodoh ka Allah moal leungit kecuali ku nganyahokeun zat subhanahu. Jadi ku ari ditata melalui mursyid. Gancang caritana ayalah perasaan. Oh, nyana sorangan ge kaget jeung indah. Aya perasaan kos kitu keun nikmat luar biasa. Embung lah nyana teh babarengan jeung jelema ngahiji embung. Sebab naon? Aya kanikmatan. Kiai nu mantak bareng jadi dinya aya kanikmatan zahir. Sebab dibere kan mulumayan. Sabaraha kar? Sabaraha dibere? Ha model sia mah moal. Bade teuing atuh aing protes. Protes lah aja nambang 10 100 lah. Atuh kumaha gaweuna kan jelema ge. Atuh al jaza bi qadril amal. Nah, aya perasaan eta teh indah. Aya saya nyaritakeunana sebab batur nu ngaji Quran kadenge ku urang lain ku ieu. Ku karasana ku awak. Eta mah kan hese dicaritakeunana. Eta mah hese dicaritakeunana. Nikmat ngeunaheun. Sebab roh nu ngadenge roh pan sakujur awak. Nu ngadenge lain ceuli. Urang mah syariat ceuli. Bakhorona bagus, suarana bagus. Syariat. Ieu lain. Sakujur ngeunaheun, ngadenge nu zikir, ngadenge nu assalamualaikum. Embung nurutan nya nama. Embung nurutan. Sebab naon? Ai nurutan mah ngaranna kabawa ku alunan eta syariat. Nyana ngarasakeun ngeunaheun. Jadi mun aya anu maca Quran, ngeunaheun teh ngeunaheun lain ku ceuli. Mun aya anu maca salam assalamualaikum zainal anbiya ngeunaheun geus embung nurutan nyana kieu. Geus tilok maca Quran bangsa nu geus datang ka dieu jarang. Teu kuat lamun maca sorangan teu kuat. Salat teh ngeunaheun jasa, poho datang ka poho. Kos gitulah jelema anu dibere ku Allah pergeseran perasaan lantaran naon? Nyanana geus eueuh sifatil basyariyah saat eta. Ketika datang deui sifatil basyariyah eta ketika datang deui sifat basyariyah di nyana dahar menikmati dahar mah masalah. Masalah tapi menikmatina gangguan eueuh 100%. 100% teh eueuh tah geus lain 90,9 teh 100% eueuh. Eueuh we aya sifatil basyariyah nempel deh eueuh. Nyana kan tanyang ceurikan eta. Saat batur nyeung ceurika dosa nyana mah lain nyeung ceurikan eta. Ka mana ngeunaheun teh nu kamari ka mana? Mantak mulailah nyepi, embung lah. Geus di jero kamar ngonci maneh sebab beusi aya nusuk mama watas teh naon karana. Orang Batak. Tak seperti eta lah. Wah, teu bisa leungit sifat bodoh ka Allah kecuali ku marifat. Sifat basyariyahna geus eueuh, geus tajalli Allah, marifat ngaranna. Kuari sifat kabodohan ka Allah teh moal bisa leungit kecuali ku marifat. Berarti kan kuari geus Allah bae hiji. Hiji bae Allah. Tah, ieu dicaritakeun teh kieu. Ayyu'allimuhullahu ta'ala bila wasithah. Kakaraknya dibere nyaho ku Allah lain melalui guru deui tanpa wasithah. Miladun langsung ti Allah ilman ladunian. Guruna teh mah kos kitu mah. Guru mah ngan sakadar nungtun kieu cenah
carekan ku guru teh di omean deui lain kitu kieu ye lain kitu tambahan kieu dan lain sebagainya eta teh kan kanyawan tak ku guru sebab perjalanan nyana tadina nah kuari geus lepas henteu hayu jeung guru bae teu kudu ai geus datang ka dieu mah kan maksudna geus supaya usul ketika geus usul geus lempang sorangan geus malah ngaleuwihan guru bisa keur carita kuari dibere ilmu laduni atuh geus ilmu langsung ti Allah asal muka kitab mana baik Allah sakada-kada kieu tak mah aju lamun atuh boro-boro kitab tah atuh aya naon kitu ngaranna aya bahasaan kuari mah teh tangkal kayu ge dibere nyaho ku Allah teh ieu teh tangkal kayu anu aya rahasia di jerona teh ieu teh aya kitu pengobatan anu tah lamun aya jelema anu tah ieu teh obatna tapi teu bisa diakurkeun Allah merena harita teu bisa diakurkeun aya jelema tek we penyakit naon make daun anung eta kan ti Allah nah di Allah teh kos kitu tah Allah mere aya deui penyakit kos kitu bebeja ka haji pede ya jak kiai ge make daun anung nakurkeun berarti kan heeh diinum pae eta mah kan ti Allah hese teu bisa diakurkeun teh mah nah ieu banjur gai paeh mah teu bisa nyanana ketika aya deui nu datang banyak kita sarua jeung eta teu mungkin dibere eta deui sebab nyana ti Allah aya henteu aya mah ti Allah tuh henteu bae ketika Allah mere dibimbing langsung ku Allah bila wasitoh masyaallah aya anu cager ku jukut aya anu cager ku daun suraung anu cager Allahna saat eta mere seperti kos gitulah wali ngaranna nah mantap lamun keur dibukakeun hijab tak mare coba ka anu ge ke kapangi jeung jelema jeung tetep pentak ka dieu tah nah eta teh hese geus hese tah mah saat eta Allah ngabimbing min ladunhu ilman ladunyan maka payaripu nyana nyahueun ka Allah bitaripihi ku Allah ieu nu mere nyahoana wa yabudu bitalimihi nyana ibadah ka Allah ku cara nyana atuh ku pauruk Allah kos Kangjeng Nabi Khadir jeung Kangjeng Nabi Musa alaihis salam saat eta Kangjeng Nabi Musa nabi rasul kulantaran nyana mah diberena ilmu syariat jajang umat ai Kangjeng Nabi Khadir mah atuh kapan nyana geus dibere ilmu hakikat atuh pan manggihanana ge kudu make cara heula lempang heula cirina mun lauk bekal ngakolosot pan eta mah bekal geus digoreng masa sih kudu haju lompat ka laut kan kudu kos kitu perjalanan ngaranna nang Allah ta eta teh ku Allah mun deuk manggihan seperti kitu banget mantap hayang kapanggih jeung guru jeung mursyid eta hese sebab Kangjeng Nabi Musa ge kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir hese sakalina kapanggih Kangjeng Nabi Khadirna di laut kok teu kelem sih teu kelem Kangjeng Nabi Khadirna di sajadah di luhur laut kieu bae diuk ya coba Haji Pendi ayo kita di luhur sajadah di tuh di laut itu bae tuh naon karena di kulon teh nah geus urang kudu siap-siap ngukur 2,5 meter maksudna duaan dan panjangna bonceng anjing motor ka ditu paeh kabeh hese sebab sanajan pahareup saja deukeut babarengan ari nyanan dibukakeun ieu mah kan aya suudzon bae ka guru mursyid selama aya suudzon moal bisa jadi guru sebab guru mursyid teh neuleuh nyana kan neuleuh dibere deuleuh ku Gusti Allah moal dibere sebab aya keneh suudzon ngahadamna dan lain sebagainya kaharere hese ikeur carita metode terus beda Kangjeng Nabi Khadir teh jeung Kangjeng Nabi Musa alaihis salam nah ganjang caritana bae lah yo naik perahu naik kapal kunaon tuh dikampakan secara syariat kan kadeuleu ngampakan rusak mantak awas nya lamun babarengan jeung kula cek Kangjeng Nabi Khadir
ulah nanya naon bae ulah nanya ya tapi teu kuat kan sebabnya nama dedeulean syariat dikampak atuh bahaya ieu malah mun teu diomongkeun bahaya nah cek Kangjeng Nabi Khadir kan tadi ge ulah nanya hiji kabelah dituna jeung yatim dua itu tilu eta pager dan lain-lain sebagainya terus benta disuguhan dah dibunuh eta kan kabeh ge ari Kangjeng Nabi Khadir alamna alam hakikat geus jana nyahoeun kudu kieu ti Allah langsung ari Kangjeng Nabi Musa alam syariat kan selamana moal akur nu ieu dedeulean hakikat nu ieu dedeulean syariat nu ieu dedengian hakikat nu ieu dedengian syariat nu ieu mah amban hakikat nu ieu nah moal akur pasti bae reaksi seperti kos kitu maka lamun geus datang ka hakikat yusyahidul arwahal qudsiyah dibere nempo roh nu bersih teh katempo puluhan jelema ratusan jelema ribuan jelema nyanana geus aya di hakikat katempo roh padahal yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi ulah nanya roh urusan pangeran ulantara nyanana geus deukeut jasa jeung pangeran atuh bisa lempo la yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi ulah nanya bagian-bagian syariat torekat moal bisa nemporoh kajian kuku sanajan geus marifat ge moal bisa yas'alunaka 'anir qulir ruh min amri rabbi deukeutan heula nu bogana ketika geus wauh jasa jeung Allah ngahakikat ngaranna berbeda jeung batur mah tetempuan nu ieu syariat toriko makrifat ge can dibere ketika geus hakikat kan lain tetempuan nu ieu roh nu main makanya na bisa nempo yusyahidul arwahal qudsiyah ai arwahal qudsiyah mah pan teu maot nya nazarah ka Syekh Maulana Hasanuddin ruh qudsi yeuna urangna ye jelmana geus ruh qudsi atuh bisa ngobrol Haji Pendi misalnya zarah ka Syekh Maulana Hasanuddin atuh ngobrol jeung si Hasanuddin jangan bawa sa mobil ieu jeung nya Haji Hasan ge malah mah dahar bareng aju minta dibayaran leuy tah tegaharti marga harti sebab ieu mah geus aya dina hakikat roh atuh kabagi jeung ngobrol teh lain kos ieu lain make ieu jar roh lain gimana Pak Hasan habis dari mana emang kok tadi enggak ada sih oh habis dari sono iya lain kitu atuh tah ngaranna Haji Hasan ieu mah teh kudu cukup tek bila sautin wala harfin wala nutkin ngobrol tapi kaharti kok bisa kos gitu panu ngabimbingna nu maha kawasa dibere pawis na hakikat ngarananya wa ma utitum minal ilmi illa qalila ajana termasuk nu qalil 1.000.001 geus lain 1000 hiji deui geus lain 1001 eta mah 1001 malam Malaysia eta mah anyar penarukan tah mah aduh nah iya nunggus kos gitu geus hese ditebak ngan reaksi nama bengong jelema ge mah bisa kitu jah kok bisa kitu reaksi dan beda reaksi berbeda gitu kok gitu kok nya lagi bertanya-tanya kok aneh setiap langkah-langkahna ge beda iya sebenarnya mah mun dianalisa ahli hakikat mah beda ngan lamun teu analisa akur biasa bae biasa ngan lamun telek-telek pasti berbeda pasti sebab nyana minimal nyana di alam marifat beda perasaan marifat jeung perasaan syariat cuman nyana kan geus embung kanyahoan teh kabehan ge geus embung kanyahoan geus nyumput teh teteh nyumput di nu cang teh kos kitu ngaranna nyumput di nu cang teh kos kitu ngaranna nyumputkeun marifat supaya ulah kanyahoan ieu pan ngomong sing ade aing mah pan marifat
budak. Ngomongnya nama Masya Allah. Beda kan aing bapan geus maripat aya siapa syariat kan budak. Tamang geus teu disumput-sumput deui tah mah. Maripat tah mah bener tah mah kudu diteundeunnan aina ku titik jadi magribah. Jadi gayung. Iyalah wa hudaka yusyahidul arwahal qudsiyah. Pengalaman Tuan Syekh Abdul Qadir dikitabkeun di dieu. Atuh nu lain ge seperti kitu bae kajen gua tanyakeun ka ahli hakikatna. Seperti kos kitu. Jelema bergeser maripat bae geus lain deui kajen gua. Selalu nyana teh mun ditaliti ku urang berbeda naon bae pasti. Ngan naliti da kan hese nu geus itu. Kudu ngahadap nu mantak lamun neuk guguru kudu ngahadap heula. Engkena teu nyaho kana itu ngahadap mah teu nyaho. Teu nyaho perbedaanna guru, teu nyaho dan lain-lain sebagainya dasar wa bae. Tapi ku ngahadam seminggu, 2 minggu, sebulan aya engke berbeda boh ucap nu kaleupasan, tingkah anu berbeda, pagawean rada lain kekarak. Kelainan etalah nusuk disebutna alam marifat nyana geus aya di dinya minimal eta keka ditulakeun ngahakekat leuwih dahsyat deui embung kanyahoan eta teh tadi style musik padahal nyanana keur jeung Allah batur kajeun emang cilih syariat ieu batur mah pajar akur bae kan ngamusik tuh tanya engkena tanya kos kidahlan teh cek abah teh dongeng abah nanggap naon gara-gara di urang dinya nanggap golek agak boleh, nyana panghareupan kieu bae. Nya panghareupan kan cek masyarakat. Waduh kidalan jeung nonton golek. Masalah ngan tanya engke geusna. Tah tanya kiai lalakonna tanya lakonna. Lalakon naon nya? Pugu tadi teh lalakon golek we teh dalangna. Emang aya golek? Pan aya Haji Pendi mah mun ditanya teh. Tadi aya golek. Waduh aya. Kelalakon bae eta mah si Semar. Si Udel, si Cepot, itu aku capetang. Berarti mah di bawah syariat ieu mah. Di bawah syariat ieu mah, juri ieu mah. Ayo garek nonton orkes wali masalah. Janya nama keur nyumput. Geus bae kan tuh nu joget, nu naon nu gigel, nyanana dihareup we kos kieu tanya. Ai tadi sahasih nu joget di luhur biduan asa moal nyaweun. Sebab keur jeung Allah. Aya Haji Pedi bapan awalnya ge emang di WA iya awalnya ge iya biduana anu batu emang kahobinyana atuh biasa bahkan jangan mah milu joget iya ente mah ini masih jaya mah wa hunaka yusyahidul arwahal qudsiyah. Nah iyalah perbedaan masih panjang ya yusyahidul arwahal qudsiyah bahkan kadituna wa yarifun nabiyahu tah model tah no model tah nah iya kan global tah hese tah urang dongeng hikam dongeng ihya moal bisa moal kaharti paling kaharti lapad bagi jelema nu nyurakeun lapad kan teu nembus kana kolbu jai bisa surah kos kitu mah jai gampang tuh kos kitu bahasa mubtada jeung khobar geus jadi kalam. Syarat yang jawab geus jadi kalam. Fiil jeung fa'il geus jadi kalam. Ya, atau asal jadi kalam berarti kan geus ngarangki. Lain etana. Perjalanan carita ma'rifatna ieu nu hese sehingga nembus ka harti. Minimal ka harti. Minimal keur ngaji teh ka harti. Kaluar we ti majlis. Lah ora ono maning. Lah iya ge. Ya wong ngaji lagi ngopi bae ge. Weh selama ngaji iku udu dek. Ya entek 2 bungkus ge weh. Weh premen ya. Atuh sira saking krojo ge ya. Sia maya bisa jawab krojo. Atuh kebel-kebel bae mantong ka Sunda deui. Ya ribun nabi wallahu a'lam.